Cek. Nya, aya naon Cak Haji? Eta jemuran ulah ngajemur dirinya, Cek. Emang kunaon Cak Haji? Ngaganggu pemandangan, Cek. Pemandangan naon? Kira oge pager. Teu bisa, Cek. Cak Haji teu bisa nempo aktivitas Cek. Di seberang iya. Emang aktivitas naon Cak Haji? Nuku Cak Haji ditempo. Loba atuh, Cek. Contohna Ece keur nyieun naon, keur masak naon, saha nu datang. Ece keur paseang apa henteu jeung salaki. Kan katempo ku Cik Haji Ece hirupna enggal poe susah senang henteuna. Ditempo di seberang ieu. Astagfirullah. Atuh eta mah lain aktivitas tetangga Cik Haji, tapi pengawasan RT. Nya ngaranna ge peduli tetangga, Cek. Peduli apa kepo Cik Haji? Ih, kan genah, Cek. Lamun Cik Haji nyaho kekayaan di sekitar. Berarti salila ieu Cik Haji merhatikan abi. Ah, tunggal poe, Cek. Paling tisuk-isuk semet ka magrib. Astagfirullah, Cik Haji. Abi pikir CCTV teh ayana di supermarket hungkul. Matakna ngajemur teh ulah loba-loba teuing. Jadi teu katempo ku Cik Haji. Poe ieu Cek kumaha kaayaana? Susah, senang, atawa lieur kayaana. Coba nu nagih hutang. Oh, Cak Haji ambek ka abi lain karena jemurana. Terus karena naon gitu? Tapi karena pengintayana tertutup ku jemuran. Tapi Cak Haji, tetangga yang paling baik itu tetangga yang saling sapa, lain saling pantau. Miss, iya aya gorengan keur maneh, ye. Aduh, mending ngarepotkeun, Cek. Maneh kan kamari nganterkeun kolek, cau ka imah Ece. Piraku Ece narima terus. Sakali-kali Ece lah nu mere. Ameh urang menang pahala oge. Genahnya, Cek, lamun boga tatangga nu pengertian. Pager jeung teu sombong. Nya atuh Miss, urang teh kudu alalakur, kudu bager ka tatangga. Karena tetangga teh dulur terdekat urang. Karena lamun aya nanaon, tapi amit-amit nya Miss, tetangga anu pangheulana ngabantu. Coba lamun urang jahat atawa sombong ka tetangga. Nya tetangga ge pareangan nulungan urang. Matakna taburlah yang baik ka tetangga supaya kebaikan eta datang deui ka urang. Bener oge nya, Cek, lamun urang boga tetangga julid, resep ngagosip, resep nguruskeun hiruk batur, saha oge nu daek ngabantu manehna. Nu aya kalaka dicuekeun. Untungnya, Cek, urang geus tatanggaan puluhan tahun. Nya, Cek, teu pernah ribut jeung alalakur. Mudah-mudahan salilana cidah kieu nya, Cek. Amin. Nice.